warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa patepang deui sareng simkuring wastapun Nisa Safitri. Pamiarsa dina dinten ayeuna simkuring bade nyarengan pamiarsa sadaya dina acara wacana Warta Carita Ayeuna edisi Salasa 27 Februari 2024. Di daerah Jawa Barat miboga loba pisan kabudayaan anu geus aya ti baheula, nepi ka ayeuna masih keneh diayakeun. Salah sahijina anu baris ku simkuring didugikeun nyaeta 7 bulanan. 7 bulanan mangrupa kabudayaan Sunda anu masih diayakeun ku urang Sunda. Contona sabudeureun Desa Loa, Kacamatan Paseh, Kabupaten Bandung. 7 bulanan nyaeta kabudayaan Sunda nu ngajarkeun harti kahirupan nu sabenerna nalika rek ngalahirkeun. Kabudayaan atawa tradisi ieu tangtosna ngagunakeun media anu tos disaluyukeun jeung adat istiadat Sunda. Salian miboga budaya nu heterogen di tetar Sunda, 7 bulanan ieu maknana jero pisan. Dina 7 bulanan sok dibantuan ku paraji ti mimiti natarkeun syarat nu kudu aya dina 7 bulanan saperti jarum, korek, coet leutik, beas, kembang, jeung sajabana. Dina 7 bulanan sok diayakeun ngarujak, numpang, hahampangan, jeung siraman. Tujuanna jang tatali kaluhur kapungkur. 7 bulanan atawa tingkeban mangrupa upacara kadua anu bisa dilakukeun ku ibu hamil. Sateacana ngalakukeun upacara ngandung 4 bulanan. Dina tradisi oge, ibu hamil tong ngalakukeun anu berat-berat, sabab orok anu dikandung tos lumayan ageung. Eta dilakukeun kangge ngahindarkeun resiko jang ibu hamil. Tingkeban ieu boga tujuan jang kahareupna ibu hamil jeung orokna anu dikandung salamat. Balik deui ka Abi Maulida Zahra. Janten Abi nuju di Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Janten Abi sareng atos papendak sareng paraji anu di Desa Loa. Jadi Ibu punten wilujeng siang. Wilujeng siang. Ibu bade tumaros wastapun saha? Wasta Ibu cucu. Janten Ibu aya beberapa partarosan anu tentang seputar paraji lah Ibu gitunya. Ya. Tira si Ibu janten paraji teh Suami, suami buka tahun sabarada atau kedu dipegang murang kali. Bu, si Ibu hayang janten paraji gitu kan seseueutna pekerjaan teh lebih di paraji. Dah di warang neng gitu. Janten teh aya paraji gitu. Janten Ibu teh ku guru kitunya konang elak Yuswana Mauti. Sok sana Ibu ngalahirkeun pae naon-naon teh. Nyai ayu cenah, ya bantu ibu. Ibu sok resah gitu, neng ngomong gitu ngagentos Mauti ibu teh. Naon wae sih anu biasana dilakukeun ku paraji? Buang santen, mengurut, gitu aja. Dina 7 bulanan biasana sok diayakeun naon wae? 7 bulanan teh ngarujak gitunya, mangsa hahampangan neng biasa numpang gitu we. Biasana selain ngarujak Bu, dina 7 bulanan atau 4 bulanan teh sok aya siraman sareng sungkeman teh pami di wilayah Ibu. Upami siraman mah sih ada neng ieu ibakan gitu 7 sinjangnya digentos gitu sinjang gentos. Pami ibu mah sungkeman mah taacan sih ke daerah gunung mah. Ibu taacan nya taacan nyobian we gitu. Anu sungkeman mah nah anu kitu mah kumaha pribumina nuhun dan teh disampeukeun ku ibu sok misalnya upami sok pribumina kedah gitu ibu mah nurut we anu pribumi gitu. Janten kumaha wilayah sebenarnya Bu? Kumaha wilayah. Dina 4 bulanan sareng 7 bulan teh aya tujuanna ka hareupna. Tah tujuan tinu 4 bulanan sareng 7 bulanan teh kanggo naon sih gitu? Ya itu mah tatali karukun we kapungkur. Eta mah kitu aya tadina kitu neng eta mah. Wae sih anu tata cara 7 bulanan teh tata cara ciga 7 bulanan atau 4 bulan teh kumaha nya tata carana?
Ya sok direres-reres gitu patuangan anak ku ibu. Salami janten paraji aya teu anu dirasakeun ku ibu salami janten paraji teh. Ya aya pertama mah gitunya janten paraji teh ibu. Nya jijik gitunya ninggal kokotor gitu. Da di payun makan teu ku bidannya sok ieu ku ibu tak kapungkur-pungkur kalau di sarana kawidan. Aya pertama gitu mah aya 3 hari teh hoyong mam. Nya gitu. Zaman ayeuna mah ningan lebih ka milenial ningan Bu. Tah, zaman ayeuna masih keneh aya anu nganggo paraji teu ningan Bu. Upami anu alim kabidan mah osok ku ibu ditangani ku ibu. Saur ibu sok kieu neng hayu urang kabidan we. Hoyong di bumi cenah ieu mah alim dijahit sok kitu neng seueurna. Alim cenah sok digunting di bidan mah ari di bumi mah alami kan. Nya gitu. Dia janten tergantung pasienna. Iya, tergantung pasien. Nah, hatur nuhun Ibu atas ngajawab pertarasan abdi. Janten atos wae pertarasan tentang paraji balik di ka studio. Hatur nuhun. Hatur nuhun kanggo Maulida Azahra anu tos ngalaporkeun di lapangan. Rupina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuneun pamiarsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangfaat. Wilujeng tepang deui dina acara warta carita ayeuna di lain waktos. Simkuring Nisa Safitri, amit mungkur, amit mundur, sakitu wae kawarung meuli cikur mulangna ka mangtatan. Sakitu nu dipihatur hapunten bila aya kalepatan, neda dihapunten